Pikir di materi sesaat seperti di makam teh kuburan ngomong si ate atau jawab gitu si teh lain hidup siapa nampung jeung muir ngalirkeun matak mah mah tuh kita lagi mau tepikeun ka berkah hidup mah da mah muir wae jadi kitu tah jika gangsing Ele digupulin sobeng bareng api. Baik. Beban. Saha tuh mi jeung ketrok kayak kieu di. Jerok. Ngalebet. Ada cuma lebet apa teh? Aduh muka. Kalau si pangmukakeun apa teh? Ujang di dia tuh. Rek naon ka dieu? So, dieu. Obeng gimana? So, we dieu. Suku ngalaluna. Ari tamu dieu aing gableg nangtung satedang sing sireumeun tah ieu teh bohol teh. Obeng ada kopi. Tah, ieu urang tah kopi tah. Mau anyar. Oh bagaya aing mau anyar. Aya ge untung atuh ku aing teh dibere. Goblok. Yang urang besar. Ya eleh. Beng tuh buka beng karunya Mana yang main game kagok? buka tungannya saya diuk cangkel. Aing ngaganggu wae mikir mah sempit ieu naon itu. Mana awas. Atuh breng atuh. Ih, keur main game mana Itu buka tuh sa. Atuh lain sasa jurig meureun. Juri. Dibuka-buka. Keur juri aing mah. Itu buruan bleng buka bleng ih. Duh meni akot kagandeng gitu deh. Aneh nih, aing deui. Buka buru karunya. Aduh aing ibu itu goblok. Beng buka beng cangkel ya beng. Sugan teh tamu apek teh. Iya sih kalau buat Salah. Iya. Mangga kalabat mangga. Iya. Ya. Sa bleng. Bleng desa bleng. Beng yang begitu beng. Oh iya, ngelok. Asup ke jeruk kan itu. Emang Di beng. Anjing sing langsung gol di. Ah, ya mer euy. Ini teh koma berat deh. Ini ayam. Nih deui. Anjing aya bawa tas segala anjing. Parah diusir setan nih bawa anjing. Nah, aing keur butuh. Ieu butuh. Jeung aki aing suka yang teh wae aki aing. Ah, ieu minyak anjing padi aing coli anu sabun di minyak anjing. Aya nog di atuh anjing asa kedadiaan. Beng nuhun beng. Oh saya tapi aing kadiukan bisa. atuh meni. Beng. Pinjem ember da beng nya. Heeh. Orang teu butuh jeung sakali euy. Sehari lihat kita mau punya pinjam nih kan di bawah kan tuh kan dia kena aing jadi isuk-isuk ngelacai. Beng nuhun beng. 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 Kurang modal. Ayo diantar. Orang menang kumaha geus ku aing. Emang pancong. Jadi kunci pantona kemana sableng? Moal apel kana nama gitu. Anjing kita sepatu wangian gitu goblok. Canggih. Ya. Tahun sia ka dieu goblok, sobeng mah ditu Bang. Naon maneh? Asup-asup ujug-ujug ngadat ngambek sia teh. Emang ieu mah saha kitu? Maneh nanaonan asup nyelonong wae tanpa izin dari yang buka imah sok. Bangsat. Goblok kemana wae ngacapruk mah teh mi?
Si gejala langar mana can ngopi mi? Aing mah geus ngopi tadi cuk-isuk. Ada isu atuh ngopi ge atuh anu kan beda deui geus penting. Awas we lamun aya barang nu di dieu leungit teh aya di pot ke Mang Oge. Maneh ku aing di dodet teh. Aing ge kitu di dieu eueuh jelema na ge teh kitu da. Aing geus balik lainnya. Si anjing kalau Kenapa ada reng, keluar anjing? Aing balik lagi. Mau enak. Ada tan anjing. Sepul we sia teh. Sok, buru. Banyak, awas ulah kabur. Sok, ditungguan sok. Duh haram jadak ieu anjing nungguan podong. Podol apa jan? Geus bau kitu euy hayang dahar euy. Hayang dahar aing sia modal di dieu sorangan. Da diantur ngaripukeun ka imah. Nyumi enak mah. Ngerebek di mana mah. Mie Indomie sama telur. Kemana mie kurang euy? Lah, mie jeung Indomie. Nya kalapa deh. Ieu mah. Ieu mah euy mie mana euy? Obleng waka dobleng. Aku gorowok-gorowokin dari tadi nggak ada keluar-keluar. Ai kamu kemana atuh? Geus gandeng bawa basa-basi obleng eta mie ka dieukeun. Aing aya mie lapar ieu beuteung sekerbekan eta dieu mie. Wak pauk diajar pamali eta teh. Mie. Naon ieu? Si Azmi datang ke aing marah-marah. Didinya datang ke aing nanyakeun mie. Alieur aing mie naon diteh mie naon? Mie anu di Nuromari dicokot geus yakin. Urang teh rek minum mie lapar eta mie ka dieukeun mie ulah basa-basi mie dicokot. Ari obleng lieur. Nyokot dina mie di lemari kumaha? Karek datang urang teh. Nyokot mie. Datang teu bebeja, diuk di nu kursi teu bebeja, nyokot mie wae teu bebeja. Culangung. Baik obleng aslina urang mah teu nyokot mie di lemari wantun diriungkeun tah. Jeung saha diriungkeunana? Jeung bencong. Jeung aplikasi Bigo. Jeung TikTok. Jeung mitoha aing. Bener, geus kop mere aing mie mah aing rek melelang mie ana mah ka warung. Kop mere mie. Anjing geus penting nih jam 10. Tuh yang buru-buru. Nah, hari dia mulai jam 11 beda alam gitu ya. Bang, beli mie bang. Mie Indomie. Bang, Beli satu. Tos bang. Siap. Berapa bang? Siap bang. ya eta aja mah simpen we di handap meja nu kopean mah. Kada dia bade tumaros itu. Ya alamatnya wow tuh di mana? Jadinya tadi caket. Tahu sih nami obleng bumina teh ku besi, ngai besian. Pagerna lain imahna kade. Heeh. Itu bareng yuk. Tah eta langsung saya. Iya mana beca kawannya yuk? Hah? Beca semua beca. Musuh. Iya bumina tah. Oh iya, Ketrok we nya. bener itu. Bener iya. Oh, bisa obleng salah, kan? ya orang dikebukan. Obleng. Heeh. Hah iya. Tanya, no nanya. Siap. Siap, ieu nya. Tukang paket teh goblok anjing di bejaan teh. Sobleng kunaon udah marah-marah wae ka aing teh ngadon nuduh mau mie gratis na lemari. Lieur teh anjing. Wow, lebut. Ya, Mang punten ieu teh aya pake. Oh, kamera. Ya atas nama Bapak Obleng 470-eun. Aduh, apalagi ini masalah
jual dia tukang paket 470. Sanes abi mah sanes obleng tuh. Wasna geus saya obleng. Obleng mah. Ah, sok bawa api-api wae. Geus apal obleng lah. Ya buru mah urang geus peuting. Si dagoan kududungan. Aslina lain obleng urang maka dia oge namu. Eueuh si obleng maka situ bitendit menyebutkeun meuli mih san. Ih, lamun bener urang da kadagoan ala di dieu nya, mang nya. Ya ngilu calik nyeri bujur euy. Nah, gara-gara di dinya urang jadi meuli mih deui ka Batak. Astagfirullahaladzim. Geus mawa di balad. Saha ieu? Eueuh sopan santun bebeja heula kan boga imah. Aduh si anjing goblok deui kanyut. Ieu ge nek mah sebleng ka maneh? Aing balad aing goblok. Aduh. Si anjing paling goblok. Siap. 1 2 3 action. Geus lah, loba basa-basi geus imang geus yakin babaturan di dinya. Ulah loba ngabohong deui jelema mah loba ngabohong ai ngahapus ngabohong eta jarang. Tara Atas nama obleng Kemang Ming Plus. eta geus ngarusak ngaran urang. Maneh teh kali tanpa sopan santun ta bebeja kan boga imah enak ngarusak ngaran urang. Urang mah ngaran Obleng Sualaiman, Somsidin, Kaca Eunteung, anak Persib juara. Goblok eta nami pasar kereta api ngadaredet goblok. Ieu atuh paket 470.000. Astagfirullahaladzim. Ieu paket urang mah teu pesen paket, aplikasina ge teu boga. Ai maneh bobora aing pesen paket online teu urang mah. Ieu bawa teuing saha ieu mah ngaranna ge teuing saha. Ieu mah jigana teh ieu kan apa ieu mah lain. Ieu mah jigana budak Pak RW lain urang. Urang teu masa bawa. Pani alamat lagi ka dieu. Da urang mah teu pesen. Komo gede-gede 470. Bleng. Anjing, si obleng geus pangnaharkeun cai. Basaat ieu cai na oge. Mana kopi teh. Kurungkeun wae atuh da panas deui. Yo, mari we badang geus naon tarasi. Anjing, naon ieu? Oh, di dieu merenya obat duit teh mah teko emas aya nu kieu anjing. Tiga baju merekna nih. Goblok bukan kieu merek. Ieu mah euy. Tuyul. Ieu tadi salabim bejer duit. Jadi ieu mah lamun dikitukeun teh menang cai duit murudulna teh. Anjing mah balik lapor ieu mah lapor. Karena Sobleng ini kan teridoeun ku aing ieu mah dipake sares anjing. Kararane. Goblok. urang mah kudu maya 470 mah takmi balikeun ka dieu. Kararane anjing Urang mah Bleng atuh kopi mana geus mudah-mudahan yang ngopi. Bleng kopi. Dunia anjing kopi. Karek ngimpi aing teh goblok. Kieu keteng hirup. bayar aing Bleng Kopi hidung ge bayo. Bleng atuh kopi. Bleng. Bleng. Kopi hidung ge bayo. Eta mungkin. Aing boleh. Anjing ngalieur goblok. Yang kanan ya. Cek aing ge. Geus pokona mah. Ieu mah gude. Tonton terus film pendek Cang Cenong TV, di share, di subscribe, di like, di komen. Ya gude. Heula ieu gude. Sekarang ini gude mana kok tidak geus kieu mah Sobleng kudu diobaranna ku Pak Adom. Aslina urang usulanna Pak Adom. Nuhun, semangat. Iya, bisa mereng beres balik anjing ieu. anjing jangan bagus. Aing gude. Iya, anjing aing jadi nu ngamerana kali.